Dina jumlah sasih anu 12 tiap tahunna aya 4 sasih anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Anu mana anu 4 sasih anu dimuliakeun teh minha arba'atun hurum. Nyaeta 3 sasih rerejengan teges nama sasih Rajab, Sya'ban sareng Ramadan. Hiji anu misah nyaeta sasih Muharram. Ieu anu 4 sok disebut asharul hurum. Anu kudu dibagjakeun jeung dimuliakeun ku urang sadayana nyaeta dieusian kumang pirang-pirang warna ibadah. Kunaon pangna hiji bulan Rajab dimuliakeun sabab aya peristiwa anu agung tur mulia nyaeta di Isra sareng di Mi'rajkeunana Kanjeng Nabi Muhammad. Nu kaduana kunaon pangna sasi Sya'ban dimuliakeun sabab buku catatan manusia disetorkeun ku malaikat ka Gusti Allah. Nu katiluna nyaeta kunaon pangna sasi Ramadan dimuliakeun sabab diturunkeunana Al-Qur'an kalamullah sarta ngamalkeun anu mulia nyaeta sasi Ramadan puasa anu 30 dinten. Nu kaopatna sasi Muharram pangna kunaon dimuliakeun teh karena di dalamna mengandung sejarah peristiwa anu mulia mencakup sareng peradaban umat manusia. Nyata sebagai khalifah bil ard dimuliakeunana diturunkeunana Nabi Adam sareng Siti Hawa.